kade kudu asak jejehan leles jejer liat tali teh landung kandungan lahir aisan malapah gedang. Lamun ngomong kudu make adab, lamun keur diskusi kade kudu ngahargaan kana pendapat zaman nulian siapa yang eta pendapat teu ngarugikeun nagara jeung bangsa. Ulah sa omong-omongna lamun lain omongkeunana. Ai hikmahna mah pasti aya wae. Dina sagala rupa kajadian, dina sagala rupa musibah pasti aya hikmahna. Naon hikmahna katingali ayeuna geuningan urang Sunda sadayana ngahiji sabeungkeutan rereongan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan nya kade aing muarek ngaganggu dia sapanyang dia tengah ganggu kang aing tapi lamun dia ngaganggu kang aing dituar ku aing. Awas ngusik-ngusik ulama ning ngahudangkeun macan turu. Aduh Gusti nu Agung, aduh make headphone nu budeg make headphone. Aduh alah ngunahan ke dangdut ya, aduh dangdut aduh dangdut naon belegung lagu naon eta wis dangdut atuh dangdut inul darah tinggi darah tista wis dangdut. Aduh si Haji cik ngadengekeun lagu naon teh ngadengekeun lagu naon tidak kolot mulina lain maksudna aing ngadengekeun ti mana meulina eta sia ti mana laguna naon 1,5 juta hargana ge ngunaheun dangdut ge we Roma Iraha itu irama jeung Iraha sok nekat grup soneta dangdut iya aduh enakeun merekna naon teh merekna naon merekna naon is kututut anjing kututut deui wae. Aduh sugan teroba aduh Gusti Nu Agung setan aduh anjir ai Gusti Nu Agung woi dangdut atuh koyang nyalakan engkau pula yang padamkan aduh Gusti Nu Agung lagu itu tetep magijet kok yang nyalakan jadi gitu ya Sulawesi Selatan mana suaranya ya nanaona sih teh cici kadieu serangan itu yang usaha lain serangan kadieu anjing teh naon cik ngadengekeun aing ngadengekeun kade teh kadekeun cik ngadengekeun aing cicing cenah aing lah ngaganggu pisan teh cik ngadengekeun sia kacapi sulit ya aduh joget dangdut didengekeun kacapi suling si Belegung ampun ya Allah ya Rabbi dasar si budak ampun aing aduh ampun rupa-rupa teh jelema aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam.
Pan gitu biar dia belegung. Salah. Ciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Masa teh bala. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing oge Islam. Biasa di dalam penglah bener teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalak ka di kopea we Islam lain Hindun. Urang sanarea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga sanaya dina jalur keislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kena budak zaman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibaret oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belum. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Siar bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha. Nyaho lain Muntaber Muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah sia teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja diuk sia diuk ke sini dia ngolong jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah sudah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu
Nabuah nyamuk atuh jadi apa? Nabuah nyamuk atuh diajak ngobrol teh. Baik mana ngarobrol lah. Aing teh nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Hari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Eueuh nu ngenang eueuh nu naon. Oke, bener. Bajarkeun teh eueuh nu ngenang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kenang genah. Kenang aya nu nabeuhan. Kenang aya nu nabeuhan ti tukang. Beraku ekak kelakan eueuh kata beuhan. Karena rasaan mah sepi. Halo, Doda. Hujan sote tadi si bolot. Si budak Kabina-bina teuing sate bolot. Sia bolot. budak. Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. Nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TVRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge is Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat is ulah jorang. Barat lain urut aing mah. Sana nyebut urut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing inget. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, mane mawawakana kondom. Goblok. Nanti cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama Pamilon. Pamilon. Nyaho goblok Pamilon. Nah Pak Udin dari mana? Diregen teuing da bawa nyamuk atuh. Nyamuk aing mah. Jangan jalan pemuda. Eta lupa. Ya, aturkeun semua baksa Gusti. Aya naon itu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang. Tenang, goblok. Kenang naon? Tenang pencak. Tenang. Tenang. Ulah guru kusu. Naon keur main lang layangan? Benang eta mah teu mah tenang, tenang. Apara? Ayeuna kelanan. Kelanan tenang heula. Oh, Naon nya? Sia diuk. 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 Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon? Nu maot. Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Diuk. Naon penyawatnya?
Sahan nu maut goblok itu cenah maut pramana maut. Nah, gue isi tengah bejaan ke abdi. Nah, sahan nu maut tuh dengekeun. Nah, panyawatna. Teu maut. Hah? Teu maut tuh dengekeun. Di mana dikubur teh? Teu maut anjing. Nah, yang mana amok-amokan? Teu maut. Heuh, naon panyawatna? Aya kene. Liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liver mah kututut. Heeh, nyaho aing oge penyakit mah. Ieu mah daun nu maot, kututut. Kasadaek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Heuh, kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Dan mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung ke tutut pemurukana teh jola leungit teh. Ku sorangan kari nyokot ada. Eueuh nu maot. Heuh ku tutut. Sadiakeun dia boboko lantang keur wadahna ngeus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung dewak hayam jadi maot teh lipernya geus teu maot da ku tutut ngediuk, oh atuh pantes yang menepi ka maot aku tai mah. Acik. Kabina-bina teuing jadi diuk. Di tukang atuh. Hah? Di tukang. Hah? Di tukang. Please sit behind. Wow, please sit behind. No. Belakang, antri. Sorry. Belakang. Tutut. Tututnya aja. Kenaunan di kosong. Cik atuh kendangan aing teh goblok.
sakit itu kenang beberebetan kan tebalik. Uing hayang ingat di kenangan. Kan tebalik. Siap pugu di kenangan bieu teh. Simpang pejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan hot. Kapan bieu di kenangan? Eta sangkilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenangnya. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempeh ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh yang kau. Teu hayang aing bareng bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. King kenangan oi. Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun dari kenangan. Muti tadi genah kieu deuleuh. Aduh. Ampun, aku udah dihali. Ayo. Alah, bilih siapa mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang genang euy. Teu dikenangan, bro. Saat itu tukang genang teh ngaranna Berlin. Aduh, Udin. Berlin aja. Kurang mana teh euy? Banjaran. Waduh, jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Aduh. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing beberangan jeung kieu. Adi beteung sinet. Damang. Sae. Ulu. Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh. ulah kudu bener dina lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada anjing kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Anjing. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indallohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indallohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indallohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur ai sareng lager mah. Sae sadayana oge hulu. Naon cenah? Sabaraha dinten? Naon? Diuk goblok. Bapak maneh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panyawatna? Teu paeh liper. Teu paeh aja. Cilata ieu. Barunya aing kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Si anjing. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna. Urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Budi musik lah teh teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing. Keun bae tong diceuceurikan na geus nasib beureun. Heuh labuh ki parah anjing. Doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mulakasa tecing di tempat kiri dan tempat anu nikmat mugu Allah anjing. Tah gitu amin gitu. Wah, beuki parah. Kenangan, woi. Lain sakit itu kenang bebelendagan. Biar tadi kenangan. Ih,
Oh, kabina-bina teuing. Sia teh datang ka dieu teh rek naon atuh? Rek lambeh, rek hiburan. Oh, apaan aing teh beuneuran kudu di kendangan. Oh, pan biar ke di kenangan. Ih, Gadang sih hirup teh. Sok ayeuna. hirup teh bisa capekeun. Gaji kurang saeutik di popolotot. Lain hirup teh bisa capekeun sakitu kenang bebeledagan. Keun, antep. Tah kitu kah yang aing teh. Ada sorasinen aduh. Oh, Lah beres eta sorasinen tapi geunah gitu. Naon sia teh? Tapi kasada hayam Hah? kaum eta. Di sinenan henteu, di kenangan teu. di kendangan henteu. Alah hebat. Enak. Hebat eta sinen di mana? Panggil deui ke mah. Panggil deui eta sinen kitu teh. Ya, Nah, da can sisada. Ulah dilalaworakeun ka dieu. Can sisada goblok. can Can sisada. Wah. can ngawi atuh. Weh, sembah kabeh atur. Oh, Nuhun. Lah, nuhun. Nuhun cenah. Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngora kene. naon teh jongora kene. Naon sia teh? Sieun palai buah, Me pentil gitu. nembe pentil. Tuh. Can mejehna di apa? Lain sia diuk ditarima semah maneh sok diuk. Hah? Diuk. Ish, atah kene. Can mejehna di ala. Kana sasasi satengah deui rupena. Kene kintun gua abdi oge. Tuh. Ya kan abdi ke kadua. Ayeuna mah dah hasum. Aduh. Lebih kalangkong itu Kan buat nyebut hasil mun nyebrot ka aing. Ngora kene mah hasum. Goblok teh. Wow. Ngedor eta ngomong. Yang hasil Geus diuk, hah? Diuk buah gedong. baingan, bolot. Lain buah kukuk lain gitu. Heeh, geus diuk. His buah gincu macan aya. Kan. Saraya. Ke di mana geus ka ala, geus jeus asak. Di kabagean sararea oge geus sakilo ewang. Da boga Tengah. da boga Lain pikiran. nyaritakeun buah goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. Ih, nah ieu mane buah gedong. Buah golek ke aya. Lain ngomongkeun buah goblok. Eta suara. Astagfirullah geus adan deui tah. Jama. Ada kadenge mun hawar-hawar. Habar-habar tungtungna we kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana tetenya? Wati Si aja. beri kada aing adan. Wati aja itu. Naon sia teh budak? Ka geus komat. Ah, sia. Tinggalin itu berjamaah teh. Sembah ka pihatur. Heeh ditarima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Dawa nu maot. Astagfirullah kawas kanu tebih. Ai atuh geuning. Mun urang mah Atuh SMS. Naon panyawa teh eta geuning. Eueuh nu pae goblok. Hah? Eueuh nu pae. Naon panyawatna? Anjing. Dipegang neutreu ke teuli gila. Sakira-kira na atuh maranaon dulu itu bedaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uing nganteur ka kuburan. kuburan ka makam. Anjing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat munguh Allah. Anjing. Tah kitu amin gitu. Anjing. Parah eta mana? Boga yang sisi Parah siapa goblok. parah bongena Naker. budakna teh. Pisan sia. Budak. Saudara kayak si goblok. Wah. Aduh. Tak kumaha teh? Gus magrib di wae eta. Kadenge tungtungna bener mah. Bingkeun Gusti.
upami teh mah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan naon panyawatna panyawatna teh naon geus yang geus ulah geus oh liper udah gampang Nyamun bebejang. yang modarane aing sih Aing sih eta mah parah pisan. atuh liper mah geuning teu pira eta ku tutut urang eta mah aya Wah anjiran we. eueuh nu maot coba ku tutut ngan ngalana tong dikepung Dari nek tong mawa polisi da tutut mah lineuk kari nyomotan. teu kudu di bangkot iya jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedieu da lineuk tutut mah kari nyokot eta geuning di balong Kari nyomotan. ini sada urang mah lengkap pisan da si eta Urang buruju gitu. cobian ku tutut ngan omat ulah sareng cangkangna bisi kaburuyan Bisi melak. bisi melag dina tikoro takut melag eta nantinya kalau cangkangnya kalaglag nanti kutu kieu ih menipi kageuleuheun si goblok Nanti ayaki bang. iya eueuh nu maot eueuh nu liper sogo ku tutut insyaallah obat pasti di lima pagitan orang ono geus ya geus